Muhammad SAW. Ibu-ibu, bapak-bapak, teteh-teteh, aa sadayana, judul biantara ieu teh nyaeta ngamumule bahasa Sunda. Bahasa teh ticiren bangsa anu kedah dijaga, diriksa, didama-dama ku urang sadayana. Bade kusaha deui ari sanes ku urang. Kumargi kitu, simkuring umajak hayu ti danget ayeuna urang ngabiasakeun nggunakeun bahasa Sunda dina hirup umum urang sapopoe. Malah mandar bahasa Sunda teh tetep lestari dugi ka jaga wariskeun ka anak incu. Ulah dugikeun sami sareng paripaos jati kasilih ku Junti anu hartosna kirang langkung pribumi eleh ku Sema bahasa sorangan eleh ku bahasa asing atanapi bahasa deungeun-deungeun. Urang salaku nonoman Sunda boga kawajiban pikeun ngamumule bahasa Sunda ku jalan ngabiasakeun make bahasa Sunda sangkan bisa sajajar jeung bahasa-bahasa sajeuna di dunia ieu. Mung sakitu nu bisa kapihatur. Hapunten bilih aya catur nu teu kaukur, bahasa teu karaksa, teu puguh entep seureus bahasana. Kabanten leugina sonten, moal bilih kaparapatan. Hapunten abdi hapunten bilih aya kalepatan. Boboh sapanon carang sapakan, neda jembar pangampuranan.